manusia ulah aya tamu deus ya manusia ai aya naon dengekeun Gusti Lain manusia surah naon ulah ai kadang aku kuring mah engke nog asin cokot subuh manusia dengekeun manusia kadang di rumah sarkawi serakeun urang imah jual budak boy ewa duitna bagi dua kan sampai duit ngaruju deui lain jadi kana ngaruju sini oh di dituna deui tingker imahna teh ieu sawah turun ke kali dari mata turun ke hati anu tukang irungna si gatero anjing goblok ngahina nyebut terong karena irung aing nu penting maliangan anjing sanajan irung didinya coba lamun sanajan irung didinya bangir coba lamun liana di luhur pan kahujanan ngarebak anjing teh disangka waliangan taroskeun tak ka ibu dedeh nu ngadukung maliang lagi nyepot-nyepot disangka waliangan anjing teh nu ngadukung maliang lagi nyumput entong isina entong entong isina anu can apaleun bilin teh sahatelan kamu aya nu can apaleun penasaran rek anu can apaleun Jui Gusti alhamdulillah laksana pada ngaliwat teh itu mangih bawang beureum nagih mending gede gitu yo nyebut bawang beureum ka aing Gusti bade nyamal jahe ke jahena itu meni panjang ka aing meureuh mah teh karena jahe gitu kangelalapna kitu saya pasti karena irung aing nyebut terong anjing gelo anjing tengah hina sembarangan wae anjing teh nu baju hideung kemana nu make ikat cekekeun juri anjing naon si lain teh nemalan nyada syangaran maneh cepot syangaran maneh cepot teu gelo mah teh pokok nanyakeun ngaran tapi dijawab keneh ku si lain ngaran dewek teh nu bieu ngaran dewek nu bieu
percaya anjing manyayang ngaran nu bieu kumaha lamun aing mereonangan kahatur bapa nu bieu teu mungkin anjing si lain nawe bodoh jurig ngaran dewek nu bieu teh ngaran dewek teh cepot oh jadi mana teh cepot cai bang jeung beungeut gila eta we menina karak kitu goreng teh maneh Gusti itu ditemukan di irungna keur mah irungna pegek getik kita mah korongna meni metet kitu ya meni teu bersih ka si goblok geuleuh anjing tong dideuleuh mah batur mah geuning kaya kadaharan kas Betawi kerak telur itu mah anjing kerak korong kita meni usil deuleuh cuy nu make kopiah ya Gusti ararane teuing aya ustad nyot trompet kaing teh nyebut trompet kitu mah tong ngahina deuleu siapa nih murid ustad dawala ngaku-ngaku ustad ya percaya anjing nah wah manyaya ustad kopiahna belel anjing tong ditemputina kopiah hatena tempo mah ya percaya padahal eta yang dipercaya ku maneh aing manya anjing aya ustad irungna panjang nah hubunganna aing maneh ustad jeung irung wah kumaha salat anjing sujudna ge eta irung teh ngagedukan ubin pada kudukeun tarang teh pada ubin maneh mah kalakah irung bungkul teu sah goblok salah geus ya tong ditempotina irung nu penting mah jampe jeung niat nu hade niat hade jampe nu bener teu percaya aduh eta yang dipercaya ku maneh aing mah cing hiji tanda maneh ngaku ustad naon meureun agama teh Islam nya heueuh mah nya Yahudi hiji tanda maneh ngaku agama Islam aing nanyakeun sok nanyakeun naon cing ai salat subuh sabaraha rakaat genap anjing nyahoan si goblok ge tak kuring ge nyaho dua atuh nya genep hiji tanda maneh ngaku ustad cing lamun urang geuning sok mencit sapi mencit domba oh kurban tah eta kurban ai kurban nincak dina bulan naon sia mun teu salah nincak dina bulan alaeun naon jika nu ngajuru sia anjing teh bulan rayaku anjing atunya hom pertanyakeun ai maneh bener goblok deui ketipu aing pinteran beda dosen dia pangkatna jelema deui ahli tapak dosen macam hiji tanda maneh ngaku agama Islam cing aing nanyakeun sok ai rukun Islam sabriji sia nanyakeun maneh ge boa nyaho henteu aing mah nyaho anjing cing lamun bener maneh nyaho pinter ai rukun Islam sabriji di mana-mana rukun Islam 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan nyahoan aing anjing nu kumaha nu kawasa di jalanan teh boga ongkosna awak mah sehat init ka ditu maneh teh ka Mekah di Mekah ngadon tawaf sa'i jumroh kitu anjing nah beda jeung kuring kuring mah rukun Islam teh aya genep anjing aliran sesat kafir maneh gagabah agama sesat sia maneh bahkan digodok dina kudukan neraka jahanam nyanyahoanan rukun Islam genep 5 genep aing mah naon nu kagenep anu kalima tadi naon nu kalima mah munggah haji mun kawasa di jalanan oh ini ka Mekah tah nu kagenep mah balik deui ka lemurna nah si lain naon cicing di Mekah dulur teu boga perusahaan teu boga hayang naot di ditu APG nu geus ka Mekah teh balik deui ka lemurna jadi rukun Islam nu kagenep teh balik deui
deui nya Gusti ya dipikir-pikir mah rukun Islam teh genep pek lamun 5 mah urang teh moal balik deui jadi ditambahan mah genep balik deui berarti urang teh pandi balik deui ka lamun sorangan dek naon di Mekah urang halanyaan jenius ke jelema aya bahan pindah agama ini cenah tak kitu nu teh istiqomah teh le ayeuna baju hireung Islam sami abdi ge sarua di genep 7 aing mah beuki gelo anjing ieu mah beuki gelo anjing ieu mah naon nu ka 7 nu ka genep tadi naon cenah nu ka genep balik deui tanu ka 7 na naik kapal nah nasi lain balik di Mekah dek kana ojek dan tilalap pada daun-daun yang meureun berarti kudu naik kapal jadi rukun Islam nu ka 7 teh kapal etak nu balalan dari sia nyaan ahli-ahli tauhid unggul jelema ieu kaluaran ti pasantren beda jelema ieu tapi dipikir-pikir ku aing anjing rukun Islam teh bisa jadi 8 jeung naon jeung dahar anjing pek maneh naik kapal naik ojek lamun teu dahar masalatri leuleus dina motor leuleus dina kapal maot anjing dina kapal ge jadi rukun Islam nu kana 8 teh dahar salapan rukun Islam teh meureun jeung naon jeung nginum pek sia geus nginum lamun geus dahar lamun teu nginum melek di korok maot deui wae meungap jadi rukun Islam nu ka-8 teh nginum 10 anjing rukun Islam teh meureun jeung naon jeung ngising anjing pek sia geus dahar geus nginum lamun teu diisingkeun eungap dina beuteung maot deui wae 11 rukun Islam teh meureun jeung naon jeung isya moal aya tungtungna anjing goblok tuluy ye sia mah ka aing heureuyan si lainna kudu istiqomah atuh tong nurukeun ka batur 7 milu 7 agama teh kudu patuh kana kayakinan pribadi pancen istiqomah batur 7 milu 7 batur genep milu genep 5 teu baheula oge da sia ngadoja we aing goblok Gusti modifikasi beuleut anjing ieu nu ngaranna cepot alias astrajinga tumuhun mana nu ngaku ngaran dawala abdi nawala mana nu ngaran gareng saya gareng wah cunukana waktu ningang kana mangsa cunukana rahayu dipenta kuno kawasa menit ieu jam ieu mararaneh bakal pae maksud pae teh pae kumaha di dieu sileunting babanding angin kolepat babanding beja hawar-hawar beja luar cenah maneh teh nyaeta geus nyieun hayalan anu moal kajuli ku pikir anu kahontal wakal maksud maneh teh ungah ka sawarga nya ngimpi naon maneh sanajan maneh ceurik cimata getih menta ka dewa ku dewa moal dikabul maneh dikungah ka sawarga sabab katempo yen maneh teh jelema nu lola mokot ku dosa sabab sawarga teh dimeunangkeun jelema kotor nu ungah ka sawarga oh gitu jadi keputusan si lain mun maneh maksa dihalangan baik kekeh dek ini kekeh dek ini di podaran sia kabeh jama ge bakal paeh urang-urang pada ngadugu mesin budi we mun dewek eleh dewek batal mah ka sabarga mun adi dewek beureun meunang bayana si lain kudu tumarima ieun adi dewek dek tuluykeun perjuangan ieu mah ka sabarga bener wah kurang ajar wakul punya bakal dewa bener eta nu make kopiak ya urang teh molotot
wae sing nyobogo maneh teh bogoh-bogoh 70 set sia sokang lawan kasih berwes mrene siapa panjenenganmu mas Inyong cepot saking endi saking Tumaritis dan saking Kubutuh ya anjing saking Kubutuh karep apa Arab jaluk jawaban kon wani marang aku ora wani dening apa kon lanang kue leneng daun leneng pan ai lanang mah lalaki ai leneng manu dewek dikrok beak tubuh buluan anjing sia geuleuh jeung aing mah urang silihina silihina kumaha lamun maneh dihina ambak eleh oh jadi lamun dihina ambak eleh heuh jadi urang heula dewek heula nu diajak di mana-mana ge nu ngajak diajak ngarah sportif syuten adil gitu Pak namun wae eta geus lain meureub wae aya da hese anjing nya da urang mati ditu da karali yang orang mah 5 kali ewang lamun mana ditenggel 5 kali kudu cicing sarwa orang rek cicing saacan ditenggel 5 kali jumlahna jadi kudu adil urang heula rasakeun sia kumaha hiji 2 3 4 5 sok ayeuna maneh henteu urang ge moal sok 5 kali awang sia hiji anjing tarik-tarik teuing maneh mah kok ada beban atuh make perasaan goblok atuh sia mah hayang we aing tuluy maot teh tong sasangkrang kawas urang tadi atuh dari mengarana ke nguji mental 2 anjing telenges maneh mah make tenaga gitu 2 tah kerek 2 4 5 anjing mung goblok mung anjing ya naon sia manya tos 2 4 anjing geus jadi sia teh bisa ngitung teu tos 2 mah di mana-mana ge 3 belegu lah astagfirullahaladzim jadi kumaha mung sia aya sportif jadian ya ge sia jadian deui hiji 2 3 5 teu bisa ngitung bodoh naon atuh manya tos 3 5 goblok di mana-mana geus 3 masih teh 4 3 5 astagfirullahaladzim eta poho wae aing kumaha tuh jadian deui sia kudu sportif sok atuh aing nu ngitungna hiji anjing tarik-tarik teuing lieur urang nya rasa syok tak mata sabriji nya 2 anjing eling kene 3 4 adil
dua. Opat. Seberiji. Hiji. Geus teu eling mun si goblok dinya. Jeblok sebelum kana heuh nya. Siap. Jeblah mana euy? Sok kanya awas areng dukul tah irungna areng habang berkat areng kumpulkeun berkat areng semes aya masih tuh mana nyeri beri hati ditambelkeun teu pernah bisa barang aduh selesai kunyone di Cikuya muka ketulan batin beri jerit soal aduh kudu keinget wah yang mau gede wae nu leutik kali-kali yang mau gede abah nyokot nu dugul we belah nyokot nu dugul belah kulon wah tarana herang puas abot arek abot tah kedon alus kedon pasti tuh mobil butut kaluaran baheula saja manjeng badil sunut harita ayeuna mobil butut geus rodo kadua parantos selesai diuningakeun kunyi mas di Malahayu mobil mansunan hidup susu telah tacai Jet ngaduitkeun nyokot mana Jet siap sok anggar we nyokot nu dugul siakuan geus payu don awas arek kapihulan awas ayo ieu jurus yo kade arek capek teuing kade wah kade arek kade sup awas kadona beunang semes kade awas arek teuing da drop shot backhand semes dor sekali kan ada tiba kena kasyak aing dewala boro-boro anjeun pahlawan amarta gimana yang mampu nanangan kasaksan kuring Pain
siang tomamara barang litibanan kasak tenda bala leungit nyirotat nama cangarek dewa Batra Brahma utusan jagat wala salin busana wala salin busana ieu kaulan dewa Batra Brahma mah kapihan turulan nuhun kaula ngahaja diutus ku Kangjeng Rama Pikulun Jagat Nataraja Syawara yen kaula teh kudu nguji kana katulusan maneh pikeun ungah kasabaran nguji kana kadijaya nguji kana ilmu lahir ilmu batin nyaan maneh geus lain manusia biasa tapi maneh manusia anu ngabogaan ilmu sajatining semah pikeun kunci maneh mah kasabaran bra gramiang dabala sabab numutkeun katerangan Rama Pikulun Jagat Nata di mana si dabala goyah pamadeganana yakin gagal pikeun ungah kasawara tapi lamun si dabala pancek kana pendirianana yakin sawarga bakal muka lawang saketeng warga masyarakat sila bertangkap bakal brai kaliwatan kumaneh geus teu kudu dibukakeun eta pan musyawarah sae atuh nuhun ulan kaula durung doa geura hajat maneh kasyawarah sakitu ti kaula nuhun atuh aya baik saeulah abdi masyiat wayahna tungguan di dieu di Tegal kapanasan keun bae ngudu dek kanyat ka ditu da jeung mah bisi riweuh sia dewek dulungan di dieu diwaringin pintu dewek di dieu deukeut tanggal kainu gede ieu pek atuh akang yohan kuring dek ungah ka sabaga elpek